Ke kaca injik di kabalong. Jauh atau kabur sutan manten aku mah. Nah di mana atuh injik? Aduh, na siap modal atuh kunyuk biuk. Ini kalan dicek aing kaca jorok. Kataannya. Aduh, ya kenapa ya? Sia tas ngelebok naon teh biuk. Aduh. Cing. Nyari-nyari teh beuteung aing. Aduh. Si Faisal modal kemana nya kabalong gitu? Lila pisan. Namanya modal kemana sih Faisal? Handap. Kabalong. Ya handap. Ih nasi jorok atuh lain ombek kan. Geus ku daun, Pak. Astagfirullahaladzim, sia mun mah kucai balong tadi le. Heeh lah. Kadang lah, Pak. Kehet. Ding. Kemana sih? Di handap nih saya ke mana? Tas ngusyap. Si pakai jenek ngajak aing aku mah. Hah? Sia na ge eueuh tuh da. Para rubuh pisan sia. Sia na teh para rubuh. Ya, lain ding. Penting aing mimpi tadi. Mimpi naon? Mimpi aing. Eta mah jika nyata di mimpi lagi. Heueuh naon? Jadi aya nu mere peta harta karun ka aing tanya. Aing dibuka teh. Ya handap. Harta karun teh. Maksudna kumaha? Heueuh ngimpi aya aki-aki ding. Mere peta ka aing tanya harta karun. Harta karun teh dihandap. Ngan ngomong talataki ka aing teh. Lamun ek dicokot eta cenah harta karun eta kudu jeung maneh. Nah wawuheun ka aing sal. Cih, atuh batanya hot teuing da ngaranna ge meureun kitu mah gaib ding. Iya ka tuang boyak. Lah, aing mah ding bisi bohong lah lah. Ih sia mah bisi mah pemilikeun eta teh emas. Boh naon? Ya. Alhamdulillah. Nah, balik wae. embung-embung hiap sia mah. Hiap jeung aing hiap. Sia anu eta na. Heueuh hiapkeun ku aing. Aya bisi kuna naon mah? Moal hiap. Aing bisi bohong ding. Lamun bener kumaha? Teh kemana apa Sal? Bang, nitip jajar. Teh kemana sih ya? Tenang bang, kek bagi hasil, tenang. Naik kemana sih kayak bagi hasil? Di belah mana Sal? Ding, di dieu teh 7 lengkah ding. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aja ning. Oh, 5 lengkah. Oh iya. Iya Sal. Aya. Cek aja. Bener anjing. Ya cek aing guys Sal, siang ngimpi eta ngimpi naon Sal? Heuh aya nu ngamejaan harta karun ding. Guys, bagi dua we nya. Bapak sia mah beres saeutik we. Heeh. Nani? Nah, apa sih Sal? Nani? Imalin emas Sal. Naon atuh? Ieu mah caduk goblok. Geus eta modal dia. Ding, cai aing saat Ih, anjing. Sia goblok. Sia. Sal. Aduh, Nah, cara nih. Si Isal penting ngimpi harta karun cenah. Tuh mah. Di teh angka handap teh anjing podolna goblok. Anjing, kayak dompet seodingan. Berarti Yunus Oding dompetna. Aku yang bikin lah. Anjing ngamurag di mananya goblok teh. Aduh, pohon nunda gitu ai. Dari masa aya juga aya duitan deh. Anjing ada lagi dia mah apes goblok. Si Ais Odingna. Bang! Itu dompet Yalin. Nah siapa dompet aing cumur? Tadi aing teh pas aing ke ya teh pas aing ke ieu nya pas aing ke leumpang teh aya dompet anu sanya ku aing buka we aya KTP sia ding. Di mana sih ieu? Di imah aing. Oh bener. Heuh cot nuhun nya. Tahun apa ding? Eueuh geus aya komplit tuh. Geus. Heuh nuhun nya. Ternyata tahun apa? Eueuh cumur. Enju geura balik. Aya kaya aing kan beda duit. Oh, heuh kalem atuh cumur. Lo bari ngadat. Aing poho. Sia mah kudu bade inget tanahna tuh duit mah. Aduh. Receh cumur. Geus we isu. Isu kan malila, ading. Geus isu ku aing dibere di jajanan isuk jeung geura balik wae mah. Lah, heulah. Kade po isu. Anak jadah. Dingkengke teh ke kudu ayeuna. Receh. Duitna ge 200 na. Alhamdulillah tapi euy. Tenang isuk lah ku aing di jajanan. Alhamdulillah kepanggih oge. Ading, lanjut. Alhamdulillah aya duitna deui. Kira aya foto sisalan berarti nulis isal. Ah, salah lah. Ayo masukkeun heula duitna ieu.
Ah, kasih salkeun lah. Tadinya si Odin eueuh teh. Aha, aing boga ide. Sal, bisa kenal Sal. Kaki we naon teh? Sal, ieu lain dompet sia gen. Pernah fotona ieu teh. Foto mana? Dompet. Hah. Con. Nanti mana yuk? Tadi orang ke lempangnya. Aya dompet. Kurang buka we. Aya foto mana Sal? Cicing. Itu aya duitan. 200.000, ya 100. Kira. Nah, kapan duit aing teh 100-an, Con? Nah, ieu jadi receh kinya. Nah aja, orang tukerkan ke warung duit nak. Tukerkeun. Nah, kan udah ditukerkeun. Bongan nasi oding tadi ente mere duit. Nyebutna receh Sal. Oh, receh. Jadi nu aing ditukerkeun. Jadi receh teh meh naon? Ambi maneh babari mere receh ka urang. Aduh. Jadi sia teh yang dibere gitu. Aingna bisa receh ditukerkeun ka duitna. Tak gitu Sal. Bisaan sih anya. Hayang dibere ku aing bisa aing receh. Aduh. Tah, lihat. Yo. Nuhun Sal. Heeh. Rezeki tidak terlimpahnya. Naon teuing. Bisi receh meureun kan mau dibere ku aing jadi ditukerkeun heula cenah. Si cungur. Udah kata geus ngartieun tapi kana duitnya. Untung tapi dompet aing kapanggih.